Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun ari ieu eta sahiji fasal fi bayanil ahkamil haidi. Ieu pasal martelakeun pirang-pirang hukum haid. Wan nifasi sareng darah nifas wal istihadati sareng darah istihadoh. Wa yakhruju minal farji sareng ari anu kaluar dina parjina hiji istri eta salah satu dimain aya 3 pirang-pirang darah. Damul haidi kahijina darah haid, wan nifasi sareng kaduana darah nifas, wal istihadati sareng darah istihadoh. Hartosna darah anu kaluar di hiji awewe, umumna ieu darah bakal kaluar teh nyaeta aya 3 darah. Hiji darah haid, 2 darah nifas, sareng katiruna darah istihadoh. Darah haid sok disebut darah kokotor. Nifas nyaeta darah anu kaluar saparantos hiji awewe ngalahirkeun. Wal istihadoh nyaeta darah salian darah haid sareng nifas nyaeta darah panyakit. Fal haidu maka ari anu dimaksud ku darah haid wa ari darah haid eta damul khariju darah anu kaluar fi sinil haidi dina tahunan atanapi di yuswa haid. Wa huwa ari sinil haidi tahunan haid eta tis usinina usia 8 tahun kanggo eta istri tahunna tahun hijriah. Fa aksaro atanapi langkung tina 8 tahun. Maka lamun aya istri kaluar darah haid tapi eta yuswa istri teh teu acan 8 tahun maka teu bisa disebut darah haid. Min parjil mar'ati ieu darah kaluar di parjina hiji istri. Ala sabili sehati dina kayaan sehat. Aila li illatin tegasna mah sanes karena panyawat. Bal balikta li jiballati karena arah watak atanapi kabiasaana istri min ghairi sabilil wiladati tina salian arah-arah ngalahirkeun. Wa qauluhu sareng ari dawuhan musannif eta walau nuhu sareng ari warnana darah haid. Warnana darah haid supados urang tiasa ngabentenkeun. Aswadun eta anu warnana teh hideung, muhtadimun anu kacida panasna, lazaun anu nganyerikeun. Laisa sanes ieu qaul atanapi pendapat fi aksari nusahil matni tina kaseseueuranana pirang-pirang salinan matan. Wa fis sahahi sareng tina eta tetep tina kitab as-sahah. Ihtadamun ari lapat ihtadamun hartosna darah anu kacida beureumna.
naonna damun darahna getihna istadat kacida banget tina salinan mata nu sanes mah nganggo kalimat ieu darah teh damun istadat ihtadamun darah teh darah anu ihtadama hartosna kacida beureumna getihna teh warnana teh istadat kacida bangetna humratuhu beureumna eta darah beureum pisan hatta swada sahingga hideung ieu getih saking ku beureumna jadi siga hideung katinggalna walajaathu sareng ngaduruk ieu darah head kana eta darah head naon annaru seuneu bir ibarat darah anu diduruk ku seuneu sak jadi beureum kadieuna jadi hideung semu hideung hatta ahraqathu sahingga ngaduruk ieu seuneu kana eta darah saking panasna ieu darah wan nifasu sareng ari ngaran nipas ari ieu nipas eta damul khariju darah anu kaluar akibal wiladati ku sabab atawa dina ngiring-ngiring ngalahirkeun ku sabab ngalahirkeun wal khariju maka ari nu kaluar ma'al waladi sarta budak au qablahu atanapi samemehna budak eta layu sama teu dingaranan ieu darah nipasan kana darah nipas. Jadi na kitab takrib mah lamun aya nu darah kaluar tina parji istri rek kalahirkeun lamun darahna kaluar eta darah kaluar samemeh anakna brol atawa darahna teh kaluar ngabarengan eta budak nu dilahirkeun eta darah lain disebut darah nipas. Maksudna darah nipas mah darah lamun budak geus kaluar tina parjina istri secara keseluruhan maksudna kitu. Wa ziyadatul ya'i sareng ari nambahan ya fi aqibi lamun tina lapat aqibi ditambahan ya eta lugatun cek lugot teh qalilatun anu saeutik jadi saeutik dianggona seseurna nganggo aqibi akiba atau akibi teu nganggo ya. Wal aksaru sareng ari lugot kaseuseurana mah eta hadzfuha ngabuang iya. Wal istihadatu sareng ari ngaranna darah istihadah aya tegesna damuha darahna istihadah wa dari darah istihadah teh damul khariju darah anu kaluar fi ghairi ayamil haidi tina salian waktuna haid wan nipasi sareng nipas lamun aya darah nu kaluar lain waktu haid sareng nipas tina istihadah la ala sabili sihati sanes tina kayaan sehat. Wa aqalul haidi sareng ari pangsa kedik-kedikna zaman haid waktu haid naonana zamanan waktuna eta yaumun wa lailatun sapoe sapeuting aya miqdaru dzalika tegasna mah kira-kirana sadinten sawengi wahwa sareng ari ngira-ngirana sadinten sawengi eta arbaatun wa isruna saah kirang langkung 24 jam eta ngetang sadinten sawengi 24 jam alal ittisali anu bersambung eta yaumun wa lailatun teh al muqtadi anu tos dibiasakeun fil haidi sareng dina waktu haid.
Jadi menaya istri haid sadinten sawengi 24 jam teu liren eta darah haid, maka cumpon keur anjeunna eta darah haid. Tapi lamun tina sadinten sawengina teh mung kaluar 3 jam heug hari kaduana teh haid deui, maka darah nu kaluar tadi teu disebut darah haid. Jadi minimal kedah 24 jam, lamun saharinya kedah teras-terasan. Wa aksaruhu jeung ari pang seueur-seueurna kaluarna darah haid eta khamsata asyara yauman bilayaliha. Pang seueur-seueurna darah haid teh nyata 15 dinten sareng wengina. Jadi 15 dinten sareng 15 wengi. 15 dinten sareng 15 wengina. Ta eta teh minimal selama 15 hari teh kaluar darah di tiap harina di hari kahiji sampai 15. Lamun cumpon 24 jam maka nu 15 hari eta disebutna darah haid. Lamun jalmi haid, istri haid, maka teu wajib kanggo anjeunna salat. Tapi lamun selama waktu panjang eta teu cumpon 24 jam terus eta awewe ngira-ngira teu sorat kusabab anggapan haid, tapi pasti hitung darahna teu nyampe 24 jam, maka ieu istri kedah ngodo salatna. Fain zada maka lamun tambah alaiha kana eta khamsata asyara, tah lamun darahna teh cenah nambahan leuwih ti 15 hari terus we ngucur tos 24 jam ke-16 masih aya kene atau ke-17 aya kene, fahuwa maka eta panambah teh istihadatun disebutna gestih istihadah. Lamun tos 15 hari masih keneh keluar maka nu hari kagenep tapi tos cumpon 24 jam maka hari nu kadua nu ka-16 sareng ka-17 eta istihadah, namina darah istihadah. Ai urang ai siji istri keluar darah istihadah wajib keur anjeunna susuci terus salat. Wa galibuhu sareng ali galibna biasana ka zaman haid eta situn aw sabun, biasana mah istri teh antara 6 sampai 7 hari. Wal mu'tamadu fi dzalikal istiqra, wal mu'tamadu sareng ari anu dijadikan tetegenan patokan bidzalika tina eta zaman seueurna zaman haid eta istiqra'u nyata hasil penelitian kias istiqra atau nampi hasil penelitianana anu dilakukan ku Imam Syafi'i. Jadi darah haid teh paling sakedik sadinten sawengi, paling lami jamana 14-15 dinten, tapi golibna mah antara 6 atau 7 hari. Wa qalun nifasi, wa qalun nifasi lahdotun jeung ari saeutikna darah nifas, darah awewe nu sabada ngalahirkeun. Lahdotun eta sagejrotan atawa sakeudeungan sakedap. Wa urida biha sareng aya nu dikarep ku maksadna lahdoh eta zamanun yasirun waktu anu sakeudeung. Asal keluar darah tos nifas ngalahirkeun maka kita disebut darah nifas, tapi sesuai syarat anu teu marengan bayi lahir atau darah nu kaluar teu acan bayi lahir teu disebut nifas. Wabtada'un nifasi sareng ari ngawitanna nifas, zaman nifas disebut nifas minin fisolil waladi dietang mimitina kaluar sadayana awak budak. Wa aksaruhu sareng ari seueurna zaman nifas atau waktu nifas eta situna yauman
60 dinten. Jadi dihitungna teh saparantos budak keluar full normal sadayana. Wa ghalibuhu arba'una yawman, ari galibna darah haid darah nipas eta 40 dinten. Wal mu'tabadu fi dzalikal istiqra aidon, eta mengrupikeun patokan hasil tina penelitian. Sakedikna darah haid sakedeungan atau sagejrotan paling lamina 60 dinten, galibna 40 dinten. Wa aqallu tukhril al-fasili bainal haidotaini, sarang ari pangsagedikna zaman susuci al-fasili anu misahkeun ieu aqal zaman susuci bainal haidotaini antara dua haid eta khamsata asyara yauman, tah 15 dinten itu paling sagedikna. Jadi kan sabulan 30 hari, maka lamun paling lami 15 hari maka susuci ge 15 hari. Wah taja sareng parantos ngecualikeun sa al musannif ke musannif biqaulihi kalon pangandingkeun ke musannif bainal haidotaini kulafat bainal haidotaini anil fasili tina anu misah bainal hadi wa nifas antara haid sareng nifas. Idza qulna di mana-mana ngucap urang sadayana bil asahi kalawan qaul sahih. Inal hamila saestuna ari istri nu hamil eta tahidu haid ye istri nu hamil. Fa innahu maka sanya nyana masa suci na haid ya yuju menang naon ayakuna ayana ieu masa suci duna khamsata asyara kirang ti 15 dinten yauman naonana yauman dintenna wala hada sareng teu aya batasan diaksarihi pikeun kaseseueuranana atawa maksimalna masa haid teu aya batasan. Ayat tuhri tegasna batasan masa suci. Faqad tamkusu karena terkadang sa'al mar'atu awewe dahroha dina saumurna dina saumur hirupna ieu mar'ah bila haidin teu haid aya awewe anu saumur hirupna teu haid atawa tos 15 tahun kakarek haid aya tai jadi teu batasan. Amma ghalibut tuhri anapun ari galibna tuhri susuci fayu tabaru maka ngitung-ngitung bighalibil haidi ku kebiasaan mah haid fa in kana maka lamun aya saha al haidu awen haid sitan genep dinten fatuhru maka susucina maka masa sucina eta awewe arba'u wa ishruna yauman 24 dinten. Jadi lamun haid na genep dinten berarti masa sucina awewe eta 24 hari. Au kana haidu sab'an lamun 7 hari fatuhru maka susucina maka masa sucina eta jalminu genep 7 dinten haid salah sata asyara yauman nyaeta 23
23 poe. Wa aqallu zamanin sareng ari minimalna yuswa eta tahidu anu sokhed ieu istri bihi dina eta zaman. Wa aqallu zamanin sareng ari minimalna yuswa eta tahidu anu sokhed bihi dina eta zaman saha almar'atu awewe wa fi ba'din nusakhil jariyah tina sapalih menamatan mah al jariyatu ari rapat jariyah eta tis usinina 8 tahun. Jadi minimalna usia istri anu haid nalika kaluar darah haid eta 8 tahun. 8 tahun tahunan hijriyah. Wa aqallul hamli wa aqallu zamanin sareng ari minimalna usia tahidu nu sokhed bihi dina eta zaman saha almar'atu awewe wa fi ba'din nusakhi jeung tina sapalina salinan matan al jariyatu ari rapat jariyah eta tis usinina 8 tahun. Jadi komariatin tahun bangsa komariah. Jadi minimalna aweweh disebut haid namun eta istri itu 8 tahun. 8 tahun komariah kanggo tahun komariah. Falau ra'athu maka lamun ninggal si istri kana eta darah haid qabla tamamit tis'i sateuacan sampurna usia 8 tahun bizamanin kalawan zaman yadiku anu rupek ieu zaman selisih masa anu teu cekap maksudna 8 tahun kirang 16 hari kurang sakedik. An haidin tina zaman haid wa tuhrin jeung zaman susuci bahwa maka ari eta dam darah eta haidun disebut darah haid. Wa ila maka lamun teu yadiku terupak selisihna teu cukup atau kirang 13 hari tina 8 tahun fala maka eta teu disebut getih haid. Wa aqallul hamli sareng ari minimalna hamilna hiji istri naunana waktuna eta sittatu asyhurin genep pirang-pirang genep pirang-pirang bulan. Jadi sakedik nama hamil kang istri mah genep bulan. Walah dotani sareng 2 gedeungan 2 masa nu sakedap. Wa aksaruhu jeung ari seueurna waktu hamil mar'ah zamanan naunana waktuna arba'u sinina eta 4 tahun. Jadi panglamina hamil 4 tahun. Wa ghalibuhu sareng ari galibna waktu hamil sareng ari galibna hamil naunana zamanan waktuna tis'atu asyhurin 8 bulan.
Wal mu'tamadu sareng ari anu jadi tetegenan atau patokan bidzalika dina ieu zaman hamil eta al wujudu kabuktianana nyatana. Wayah rumah sareng haram bila haid dikerja ke istri nu kakenan haid wanipasi sareng menuju nipas wafib badinu sahi jeung tina saparina salinan matan kitab nusanis wayah rumu alal haidi ngagunakeun lapad diharamkeun kerja minu haid sama niatu asya'a aya salapan perkara anu diharamkeun ku jalmi nu haid. Ahaduha as-salatu salat haram salat fardhon aw naflan rek salat fardu atau napi salat sunat wa kada jeung kitu deui haram sajdatut talawati hari haramna sujud tilawah kerja manu haid sareng nipas. Wa sukri jeung sujud syukur. Wasani jeung kaduana diharamkeun keur anu haid naon asaum puasa fardhon aw naflan baik puasa fardu atanapi puasa sunah. Salisu jeung katiluna qiraatul Qur'an diharamkeun ka jalma haid sareng nipas teh ngaos Al-Qur'an. Warabi'u jeung kaopatna masul mushafi ragab mushaf wa huwa ari mushaf eta ismun hiji ngaran lil maktubi pikeun anu ditulis min kalamillahi tina dawuhana Allah ta'ala nu maha luhur Allah baina dabtaini antara dua lembaran antara dua tepi luhur sareng handap wa hamluhu jeung mawana Quran ila angin idza khofat di mana khawatir eta mar'ah alaihi kana Quran. Wal khamisu sareng kalimana haram kanggo awewe nu haid sareng nipas duhulul masjidi asup ka masjid bil haidi keur jalma nu haid in khofat lamun sieun ieu jalma haid talwisahu kana urat aret geutina haid wasadisu jeung kagenepna haram atawa putawaf fardhon aw naflan tawaf fardu atanapi tawaf sunat. Wasabi'u jeung katujuhna haram naon alwatu ngawati tekenging ngawati haram watusanu sareng disunahkeun liman keur jalma wati anu ngawati man fi iqbalidami tina yang hareupeuna ieu getih maksudna mah getihna nalika deras at-tasadduqu naon ari gawe sedekah bidinarin kalawan sadinar. Waliman wati awaliman jeung pikeun lalaki jalma wati anu ngawati man fi idbarihi dina satukangeunana eta dam maksana dina nalika darah haid eta kaluarna teu deras naon atasadduqu gawe sedekah ieu jalma binisfi dinarin kalawan setengah dinar. Wasaminu sareng diharamkeun naon al istimna'u ngalap suka bima ku perkara baina surah warubah antara surah sareng rukbah antara bujal sareng tuur minal mar'ati ti awewe wala ya rumo sareng teu haram naon al istimna ngalap suka bihima kana tuur sareng bujal wala sareng teu haram bima ku perkara faqahuma saluhureunana eta surah warukbah atau sandapeunana
Rukbah al-Muhtari numutkeun qaul Muhtar fi Syarhil Muhadzab dina kitab Syarah Muhadzab. Sumastaroda saterasna nyelapkeun carita ngajelaskeun keterangan saha al-musannif puki musannif zikrima kana nuturna perkara hakuhu ari hakna eta perkara eta ayuzkaro ditutur ieu perkara ieu hak pima tina perkara sabakon tos dipayun dijelaskeunana fil paslil mujibil gusli tina pasal anu ngawajibkeunna mandi. Faqala sareng ngadaos musannif wa yahrumu jeung diharamkeun wa yahrumu jeung haram alal junubi kana jalmi nu junub khamsatu asya'a 5 pirang-pirang perkara ahaduha salah sahijina as-shalatu haram salat jalmi junub fardun aw naflan salat fardu wa salat fardu atanapi salat sunat. Wasani sareng kaduana haram qiraat jalmi nu junub naon qiraatul Qur'ani sareng eta tetep haram qiraatul Qur'ani ari ngaos Al-Qur'an aya tegasna mah goero mansukhit talawati tegasna dina salian anu ditulis eta bacaanan. Ayatan kana ayana ayat au harpan atanapi ayana huruf siron tingkahna lalaunan au jahron atanapi tarik wa kharaja bil Qur'an sareng kajaba ku kecap Al-Qur'an atau Taurat Injil tina ngaragap Taurat sareng Injil maka teu haram. Amma azkarul Qur'an anapun ari pirang-pirang zikir tina Al-Qur'an fala yahilu maka fatahilu maka halal kengeng ieu dikirna Al-Qur'an pa biqasdil Qur'an bari teu aya pamaksudan ngaos Al-Qur'an. Wasalisu sareng nu katiluna ari nu katiluna eta nasul mushafi wa hamluhu haram ragap mushaf sareng mawana mushaf min babil aula tina bab anu langkung utama. Warabi'u sareng kaopatna tawafut tawaf haram tawaf kerjalmi anu junub fardun aw naflan boh tawaf fardu atawa tawaf sunat. Wal khamisu kalimana al-lubsu fil masjidi cicing di masjid di junubin pikeun jalma nu junub muslim lalaki ila daruratin angin karena arah-arah darurat. Kamanih talama saperti jalma anu ngimpi ihtilam mimpi kaluar cai mani fil masjidi di masjid wa ta'adzura sareng sieun alaihi kaeta man khurujuhu kaluarna ieu man minhu ti masjid wa ta'adzuru sareng hese alaihi ka eta jalma naon khurujuhu kaluarna eta man minhu ti masjid. Li khaufin karena sieun ala nafsihi kana ruksakna diri au malihi atawa ruksakna harta sieun dirina di rogahala atau hartana di maling digasap. Amma uburul masjidi anapun ari ngaliwat ke masjid
maron tingkah na bari ngaliwat bihi di masjid min guere muksin bari henteu cicing wala yahrumu teu haram. Bal balik tala yukrahu teu dimakruhkeun fil asahi numutkeun kaul nu sahih. Wa taruddudul junubi jeung bulak-balik na jalmi anu junub. Bil masjid di masjid bimanzilatil lubsi dina tempat cicing mirip-mirip seperti cicing. Wa kharaja bil masjid sareng kajabi ku kecap masjid naon al madarisu kengeng cari junub cari di masjid madrasah kengeng di pirang-pirang madrasah warobotu sareng bisa cicing dina pirang-pirang pondok. Sumastaroda saterasna nyelapkeun carita saha al musannif buki musannif aidon deui min ahkamil hadasil akbari tina pirang-pirang hukum hadas gede ila ahkamil hadasil asgori dugi ka pirang-pirang hukum hadas asgar. Maqala mangadaw musannif wa yahrum jeung diharamkeun sareng haram alal muhdisi ka jalma anu muhdis anu gaduh hadas. Hadasan asgara tegasna hadas alit salah satu asya'a tilu pirang-pirang perkara. As-salatu salatu tawafut tawaf wa masu mushaf wa hamluhu sareng mawana Quran. Wa kadanya kitu deui kharitatun kantongna Quran tekengeng haram. Masundukun atau petina Quran. Padahal Quran peti fihi ma anu tetep tina eta sarung sareng petina peti teh eta musabun aya musapan. Waya hilu jeung halal naon hamluhu mawana eta musapi amtiatin anu marengan harta banda. Jadi na Quran teh kasalapan ku harta nu lain selain Al-Quran. Wa fi tafsir aksari atawa tina Quran nu tafsirna loba leuwih seueur minal Qur'ani tina tulisan Al-Qur'ana. Wa fi dananiro sareng tina pirang-pirang dinar wa darahim sareng pirang-pirang dirham. Wa khawatima sareng pirang-pirang ari nu kisah anu ditulis ala kulitina saban-saban sahiji min hatina eta kabeh naon Al-Qur'anun Qur'an. Wala yumnaun sareng ulah dicarek sa al mumayyiz jami anu mumayyiz al muhdisu anu muhdas min masih musafin tina ngaragapna Al-Qur'an. Walauhin karena sareng papan Al-Qur'an tidaro satin karena arah-arah belajar wa ta'allamil Qur'ani sareng arah-arah diajar Al-Qur'an. Barakallahu, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.